cicing di jero kamar salat tahajud atau hajat beres diu kurang ngadep kiblat merenung Gusti abdi teh makhluk Gusti nu bakal babalik ka Gusti sedengkeun Gusti teh boga pambalikan teh dua hiji sorga kadua neraka lamun abdi ka sorga geus tamah urusan tapi lamun abdi ka neraka sedengkeun Gusti teh kapan janji di mana-mana nuturkeun kana aturan Gusti dibere sorga di mana nuturkeun ka aturan Gusti bakal dibere neraka Gusti abdi mah ieu hirup wari umur geus 50 atau 60 tahun mata abdi can pernah ku abdi diurus ceuli abdi can pernah diurus Gusti dahar ge can pernah diniatan jang ibadah kitu keneh nginum can pernah diniatan jang ibadah malah kamari ieu mah loba jasa urusan-urusannya judi teh malah pernah teu balarugu Gusti abdi teh sieun kasiksa Gusti hampura Gusti abdi sieun ka Gusti sieun datang ka ngurucun cai mata tah cai mata eta mutiara sehingga cak Kangjeng Nabi haram naraka nyiksa mata nu pernah ceurik neteskeun cai mata kusebab sieun ka Allah